Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilajeng santen sadayana. Wilajeng sumping dina acara warta ayeuna serta acana tepangkeun abi-abi Natasha. Nami Abi Anggi. Nami Abdi Zakia. Urang sadaya salaku presenter bade ngawartosan rupi-rupi kajadian anu lumangsung di wewengkon urang. Dina warta utama dinten ieu, abdi sareng rerencangan bakal ngabahas ngeunaan kirab anu dilaksanakeun tanggal 16 Mei 2026. Kalayan suasana anu rame tur pinuh ku sumanget masyarakat. Ieu janten perhatian warga sebab nampilkeun rupa-rupa kesenian budaya tradisional, arak-arakan, oge partisipasi ti seueur komunitas jeung lembaga. Ayeuna urang langsung wae ka rerencangan arurang anu parantos aya di tempat kejadian. Oke, turun di studio. Abi di dieu sareng Irfan tos saya di lokasi nyata di Jalan Terusan Jakarta di mana acara Festival Puncak Kirab Budaya Puncak Kirab Budaya Mahkota Bekasi anu ngangkat tema yaitu ngangkat tema Peuting Munggaran Milangkala Tatara Sunda. Kondisi terkini tina festival budaya ieu benar-benar macet. Nya pemirsa di Abi tos sareng narasumber sareng Bapak saha? Pak Sep Acoy. Pak Sep Acoy. Ya Pak Sep Acoy. Jadi Abi bade naroskeun genep pertanyaan ya Pak. Numutkeun Bapak acara ieu teh ngeunaan naon Pak? Saur Abi ieu teh ngeunaan budaya. Jadi kira budaya bisa Jawa Barat. Terus pertanyaan nu kadua, saha wae anu kalibat dina acara ieu? Anu kalibat dina acara ieu teh anu terutama pasti KDM. Gubernur Jawa Barat. Terus setiap kabupaten menampilkan seni-seni mereka. Terus pertanyaan nu katilu Pak. Mohon. Acara ieu dimimitian tabu sabaraha sareng rengsena kirang langkung tabu sabaraha? Upami ngawitan numutkeun dina berita jam 19.30 sampai dengan selesai. Saur KDM eta. Oke pemirsa, Abi sareng narasumber kedua dengan Teteh siapa? Fitri Adita. Teteh Fitri. Upami aya nu bade sumping ka acara ieu, lokasina di mana sareng rute kirabna ngalangkungan mana wae? Startna di Kiara Artapak, ngalangkungan Jalan Jakarta, Sutatman, finishna di Gedung Sate. Nah, acara ieu penting pikeun masyarakat Sunda. Menyambut KDM, terus acara kanggo ieu we, kan orang-orang Sunda. Anu terakhir teh sejauh ieu kumaha kesan Teteh karena jalanna acara ieu? Rame, seru. Atas teh atur nuhun ya Teh. Oke pemirsa sakitu wae ti wawancara ti Abi sareng Irfan. Di dia Abi di Jalan Terusan Jakarta masih macetnya pemirsa. Kondisi sangat ramai. Rame pisan. Mohon padat pokona mah. Sakitu wae ti dia atur nuhun kembali ka pusat ka studio. Tur nuhun ka David sareng Irfan. Kaayaan di lokasi katingalina rame tur pinuh ku sumanget. Mugia masyarakat tiasa langkung ngalestarikeun budaya urang. Kalian teh eta acara kirab ieu oge nampilkeun rupa-rupa kesenian tradisional anu narik perhatian warga. Hatur nuhun kasadayana anu tos nyaksani. Abdi Anggi, Abdi Natasha, Sareng Abdi Zakia. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.